Sungkan miang paturai kudu paanggang kota Sumedang muntangan kadenah malang. Beunghar euy gering ke Jepang. Apa jawabnya? Alah Kang Ibing, saya mau di Jepang di rumah sakit. Tinggal ku dokter. Saya mah ngarokok geus dilarang. Kopi geus teu meunang. Uyah dikurangan. Daging nu gaji-gaji dilarang. Anu haseum teu meunang. Anu pahit dilarang. Anu amis dikurangan. Ngahuleung na keur naon loba duit sagala teu meunang. Mending siga urang penghasilan pas-pasan sagala meunang. Kerupuk, oncom, tempe, asin, senal, jojodok, taraje hakan kabeh. Heuh taraje teh ibu. Jelema beunghar mah daharna ge diatur 4 sehat 5 sempurna. Urang mah 4 sehat 5 seubeuh. Coba nu beunghar mah makan pagi roti, makan siang daging, makan malam susu, anjing da loba duit. Pan urang mah isuk-isuk angon kacang. Engke beurang aya keneh angon kacang deui. Nanti malam masih ada angon kacang juga. Isukna saatkeun nepi ka hideung angon kacang deui. Encan jiga leutak mah hakan we terus. Jelema beunghar mah eta bubuahan ge meni lengkep geuning aya apel, aya anggur, pan urang mah limus digorogot. Jeding-jeding kana bibir. Ye. Allah mah maha adil. Mata kurang kudu bersyukur ge. Ulah boro-boro rezeki eta panyakit teh geus meunang ngatur. Jelema beunghar loba duit, percaya henteu panyakitna nangtang duit, jantung, liver, kanker, sakali ka dokter ratusan ribu, jutaan. Jelema leutik, penghasilan seeutik, eta panyakitna irit, bisul, roromeheun, paling berat hapur. Aya di dieu nu geus ngajual imah gara-gara roromeheun. Eueuh, ka dokter ge tara, rek naon ka era-era. Sok ibu lamun ka dokter ditaros ku dokter kumaha nemalan. Sakit apa bu? Ini merarome. Naon roromeheun bahasa Indonesiana? Paling ngecek dokter, oh merarome mah gampang, menggusruk. Nanti juga menyager. Oh, naon kemana di mana aya kiai ngebahas roromeheun? Taena penyakit hapur. Penyakit hapur pan ubarna ge gampang digosok ke kulaja cager. Henteu cager antep sina belang. Paling eta tangan nu nanya, "Pantos lami janten meong tutul leus." Urang teh sieun-sieun teuing. Ya, Allah yang maha mengatur rezeki. Rezeki mah ulah sieun bu, ulah sieun rezeki mah. Masya Allah, Kang Ibing mah ngahuleung sok tinggalin dagang coet. Ibu itu rumah tangga na meseran coet 2 poe sakali dah henteu. Tapi tukang coet anakna ngirup. Bari jeung coetna paling di tukang 2 dihareup 2. Da mau 5 juta hijina coet. Encar dagang taraje sok digigiwing. Malah simkuring mah di daerah Bandung, simkuring aya babaturan simkuring, hirupna dapat ngajualan tai doma. Nya ti unggal kanang dikerukan, dicanakan sakarung 2 karung, terus dikana kol buntungkeun, ditarik ka Lembang dipake pupuk engkol saminggu 2 kali, 3 kali. Eta tina gara-gara tai doma unggul pan jadi beunghar, Bu. Pan terkena juragan waduk. Aya juragan waduk. Tengenah tungtung. Ye. Dalamun isuk aya pengumuman resmi, Ibing beas geus 500.000 sakilo teu kudu sieun. Asal tukang beca we sakali narik 2 miliar. Ngan jauh ti Medan ka Bogor. Ti Bogor ka Medan, wah balik ti Medan teh ceker tinggal sajengkal. Tukang beca na teh nyamun. Samaruk Medan deukeut. Ca 2 miliar. Iya cenah. Mangkaning mawalo mari. Karek samut Karawang ge pae. Tuh sok urang gerangan engke uih tina pangaosan ieu ngarareunteung ningali beungeut sorangan dina kaca timbul syukur nuhun Gusti rarai abdi teh sakieu endahna ieu soca disimpen duanana di dieu pas pisan daek ibu diberi gaji 100 juta sapoe tapi panon dina curug memang nu mandingeunna kana lian goncik tapi nyonya samal ribu nya dagang Ibing mambung tah gaji mana Ibing 1 miliar semenit 1 miliar semenit tapi liang irung yang hareup palukur daek
kumaha rek nyingsing misalnya lamun hujan ngaberekbek kudunya kenteng dina tarang lieu. Untung di urang macan aya di Jakarta mah Kang Ibing gogodeg. Di Jakarta mah kuburan ge geus di kelas-kelas. Kuburan aya kelas 1, aya kelas 2, bari sarua di ruang. Da henteu sugan bade di kelas 1 Bapak dikurebkeunana. Sumuhun ngagalina rada jero. Abdi mah teu aya biaya di kelas 3 wae. Bisa, tapi sukuna nolol. Teu bisa. Nah, kabina-bina teuing. Atuh meureun kacipta di kuburan jelema teu gabeleg marancung ceker. Mara ke sapatu kelenci. Ya. Geuskeun bae ka mana we ceramah mah. Penting marame we. Ada teh maka siri mah bubar bangsa aing mah. Tah. Ieu bade naon Bapak atuh? Kukulintingan we lieur aing ye. Ini asap pacibu. Budak cicing kolot mui. Tah. Sok rek motret nguru. Kulantaran kayaknya ngadongeng seutik, kulantaran di dieu nage bodor, nah da mangih wae atuh di ditu ge pikasirieun. Saya mah inget keur salat eta di hanapeun Jabal Gubes. Gelombang kadua datang jelema meuni ngajuta meuni heurin. Salat nepi ka asa ruku ge hese. Tah hareupeun teh urang Arab jangkung gede make jubah bodas tah tukangeun eta salat. Ruku sujud cengkat tina sujud poek. Si horeng hulu abus ka jero jubah. Aduh Gusti. Da kacipta urang Arab sampeana totojer. Meureun ceuk manehna teh isi rek ka mana atuh ka dieu. Duh. Tah aya deui pengalaman aneh. Teuing da tinggi teh ngalaman abi mah. Pertama kali rek init mah di bejaan kade cenah. Hari adat istiadat urang ditu mah urang Mekah jeung urang Indonesia beda. Di ditu mah Bu lamun sepuh cenah diceklan jangot we moal ngambek. Sok di urang mah ceklan jangot kolot. Ditojok ta urang. Tah di ditu mah kitu cenah asa ulah ditepak bujur. Aya di cepangan jangot mah teu naon. Aya simkuring mah jelema lenger. Dibuktikeun tah. Jam 10-an isuk-isuk lah jam 11 berang. Hareupeun kantor pos deket Masjid Jin. Di ditu aya urang Arab jangkung gede make jubah bodas kuring ti dieu kaitukeun. Jangot teh panjang, cilang-cileung geus sasaha. Wah, cobaan sia nekat deh urang mah. Geus pareup-hareup kerewek we. Assalamualaikum Haji. Ai celenggeng teh, Kang Ibing abdi mah urang Bandung. Waduh era. Paingan Rasulullah ngajarkeun ka urang didik salat mah sejak anak umur 7 tahun. Supaya naon? Salah satu hikmahnya supaya biasa. Da sagala ge lamun dididik ti leuletik diajar ti bubudak, insyaallah sampai tua terpatri teu bisa lesot. Contoh teu kudu jauh. Tah si Ibing. Lain kiai, lain ajengan, lain ustad pila kadar ge bodor, tapi geuning alhamdulillah hasil didikan kolot, lain sombong. Dididik ti leuletik diajar ti bubudak tah ku indung, ku bapa, ku nini, ku aki, dahar sangu. Alhamdulillah. Umur ayeuna geus 60-an tahun daharna kejo keneh. Lantaran naon? Didikan kolot. Sok urang baheula lamun ku indung bapa dididik dahar jukut ti leuletik. Dinu hajat teh namru we jukut. Nah, indah Pak ieu tingkat keimanan zaman baheula, kari waasna ayeuna mah moal aya. Wah, urang mah boro-boro kitu. Sup ka masjid salat 2 rakaat. Allahu Akbar. Allah Maha Besar, hanya Allah. Nu saja nama leutik, PBB, rapat RT, beas, pamajikan, mitoha, babenyit leutik heuling kabeh. Yang penting satu, Allah. Ai urang kumaha? Sok sup ka masjid. Salat 2 rakaat. Allahu Akbar. Aduh, senal poho. Tapi dah tadi teh katinihan senal hidung. Nya kamari ge eueuh sabeula. Mangkaning anyar meuli ti Bogor. Coba lah mau dibawa ke jero. Ada jeblok. Bungkus ku plastik. Tapi dah mau naon sami Allah. Kamana Arisia? Coba lamun keur mangih ka nyeri keur menang musibah sigana aya bom ngabeledak di gigireun ge moal kadenge piraku atuh urang teh kitu wae.
Makanya sholat. Ini yang utama. Alhamdulillah Kang Ibing, saya sholat mah rajin. Keula tong wakaato. Fawailul lil musallin. Cilaka maranehna nu migawe sholat. Nyaho, nu sok sholat bisa keneh cilaka. Komo nu tara mah 3 berusah langsung. Nu sok sholat bisa keneh cilaka. Anu kumaha? Alladzina hum an sholatihim sahun. Ialah mereka yang lalai dalam sholatnya. Tabu pak kade bisi urang kasup lalai, kasup taledor. Ari nu disebut lalai teh beda jeung poho. Ari poho mah teu nanaon da poho. Urang keur puasa poho nginum henteu batal, teruskeun we da poho. Tapi sanajan teu nanaon, teu dosa, nu disebut poho teh anger bahaya. Geura sok bapa ti dieu angkat ka kebun raya leumpang, poho teu dicalana. Henteu dosa, ngan gila. Jol ngagidig. Ditanya ku batur teh duaan wae Pak. Mun mawa budak gitu. Ye, geus keun bae ka mana we ceramah mah. Seuri tapi mikir. Jadi urang mah tuh bingung. Lain naon dia ai kakarak salat, lamun mangih ka nyeri. Diputuskeun ku kabogoh tengah peuting hudang tahajud. Ngadareg-deg bijil cimata. Allahu Akbar. Gusti nyeri abdi ku si Eti tah. Sia. Menang we Eti anyar, cul eta salat deui. Sok udang tengah peuting, tahajud. Beres tahajud pok ngadoa. Henteu bisa ku basa Arab, basa Sunda we da Allah mangartoseun. Hayang naon? Hayang beunghar, hayang naik pangkat, hayang jabatan, hayang tereh jodoh, hayang rejeki. Malah hayang rejeki si Ibing mamenta anak gera daerah, Pak. Rek teu era kumaha da menta rejeki mah geus unggal salat ge. Gresok inget-inget eta bari diuk. Warjukni eta bari diuk. Warjukni. Gajung tanyakeun ka ajengan teteh menta rejeki. Warjukni. Ngan kulantaran teu ngarti beres salat urang paciweuh. Gusti nyuhunkeun rejeki. Ari nu tadi mah warjukni. Da maneh mah kamana wae salat teh. Salat ngabangsat beuki. Salat ngomongkeun batur jelas. Tayu ngomongkeun batur tah, Bu. Kunaon make Bu? Di luar negeri mah sok ngomongkeun batur teh ibu-ibu. Di luar negeri mah di urang mah sarua. Bari arisan, bari balanya lamun teu ngomongkeun batur ngadadak jeding. Sagala diomongkeun, tetangga ngabangun imah sa RW nyaho kabeh. Nepi ka nyaho nyicil bahanna. Aya tetangga gelis ku gelisna anyar pindah diomongkeun. Eueuh resep ningali ibu teh yang baru pinahnya meni gelis, nya meni siga putri, ngan hanjakalnya tah mimitina. Kunaon kitu? Ari pamajikanna gelis, ari salakina meni jiga perah bedog. Har Aisyah. Ngadengekeun ceramah Kang Ibing, balik ti dieu tarohan si Ibing diaromongkeun. Ucu ti kadeuketan mah jiga monyet kajeun. Lamun urang sok ngomongkeun batur teh kade wailul likulli humazatil lumajah, cilaka setiap orang yang suka mencela dan mengumpat, cilaka. Matak lamun rek ngomongkeun batur ingat ceramah Kang Ibing, ditahan we. Aya naon ucu? Geus. Lainna naon bisi kieu, ayeuna ngadengikeun ceramah, ayeuna unguk-ungukan jiga nu heueuh, balik ti dieu dar ngarobrol. Tah kadenge ulah sok ngomongkeun batur Nyai doraka. Nya geuning euci teu meunang nya. Matak dari mulai sekarang ulah ngomongkeun batur nya ceuk. Nya ulah jiga si ibu itu tuh. Aisyah. Sapun kasang